ka dieu. Urang cocok anjing. Lan mek modar rai ngecot. Catch 'em all. Tari hirup nyorangan teh. Masak sorangan, sasapu sorangan, serba sorangan. Coba eta barala deui. Ieu. Oh, pisan pakumaha ari ieu teh. Jol atuh jodoh eta dieu. Wah. Saha dieu. Halo. Saha? Ieu mah ceuk kedah, ieu mah lain tukang material. Nah, make semen 2 sak sagala rupa. Salah. Ceuk kedah, ieu mah anu cantik kuadrat teh ya. Sia mah maneh. Lah ku aing dikirimkeun lah pasir lah dua toronton ka mana ngirimkeunana? Gunung Gede atuh ti Juralit meureun motor aing sia teh belegug ka Gunung Gede mah. Gelo mah. Lah. Belum mah teh sok salah sambung geus dibajakeun ieu cekedah teh anu cantik kuadrat. Anger mak. Lah capek arek keur heula. Arek nelepon lucu sugane bersal di mah. Nah, bari kadapang. HP. Sejo hayang dianteran ieu. Aduh. Haus. Kunaon di cenah ieu HP teh menang modar deui. Gelis teh kunaon can menang teu diangkat-angkat cenah ieu teh ya. Ah, saha deui ieu anu nelpon euy? Halo. Halo. Anturan cai ieu geus haus gagawe teh eueuh nu nganteran keur naon eta salseh henteu. Di mana akang teh deui anteuran naon ieu teh sing puguh atuh engke bisi nu dianteuranana bom kadinya arek kumaha? Cai jeung kadaharan teu nganteran bom dan meureun ngebeledug ke dieu dina galengan cek kumahaeun. Akang teh keur kuling ngored? Nu nganteran we ya aduh. Tempo gerak ka dieu. Cai teh eueuh akang pan ti kamari ge teu boga suluh teu naheur kumaha aya ge di warung. Ngeceprak wae buru gerak ka dieu kumaha cenah eta teh aya eueuh keur meulina duitna. Eueuh arek kumaha tuh nganyuk heula ka warung. Nganyuk heula nganyuk. Heeh kieu atuh ayeuna mah sakalian nganyukna jeung anu bubutuh eueuh nya. Heeh. Ucut teh butuh ieu butuh softtek ieu teh. Bener meuli sadus melantieun. Antosan Kangnya. Kek wece dianteran. Ulah ngalumehnya we ya. Aduh, si Akang aya wae di mana deui ieu teh? Kuling ngoredna. Ah. Si Akang teh di mana? Ieu teh anu kuling ngored teh nangasa jauh-jauh teuing cenah. Lah. Alah.
si Akang di pelebah mana? Di cenah ieu can kapangih-pangih kene. Alah, geuning itu si Akang, ieu cai teh Kang. Si Akang teh pae apa hirup itu ngejapapang ternak-ternak. Kang. Akang hese geuning turunana ge we ya ieu cokot. Turun we sok diburu. Ih, sok manja-manja ting atuh aya buru batur teh mana jeung awewe mana har. Ting atuh ari pisan beurkeun ari buru ka dieu. Ieu mah meuni nyiksa ka awewe teh. Iya, cai aqua anu bervitamin. Oh, racun Akang tah lain. Ye, Eta mah sok guyon soalna. Eta caina merek naon eta? atuh mah nya euceun teh pan dijulukanna teh si cantik kuadrat mah nya boga perasaan jeung hate anu kejam ka batur heneh ieu. Curiga warnana ge beureum eta cai. Teu hejo tuh cenah ieu cenah eta Kana naon? cenah minuman anu ieu geuningan anu bervitamin Kang ame semangat kerjana. Oh ya, cari turun mah. Ini atuh aya hese, aya buru ada anjing. Mau. Kan ari si Akang. Ai Akang teh kunaon make tega-tega teuing ka kami teh atuh kami teh di dalam jalan anu hampang nu hanap atuh kunaon make luhur-luhur teuing kitu. Kapan tadi oge cek kami geuningan kudu buru-buru ka dieu neangan jalanan anu babari. Tuh kumaha geus belok ieu nae lah. Kenai kumaha batur teh da beureuh. Arek mere jang meulirin sona. Waduh mang kela dang kuloret awas lamun teu dibikeun. Da kami teh meureunan eueuh nu ngarosikoan mah meureun jeung awewerana. Ceu. Modarana Akang ya. Saudara naon Akang nu kami basi dari kumaha. Grand Max. Dan lain kecut.